Si Obi ini liatin ke cai tehnya. Kesel. Nona ya udah dia. Tapi si Obi ini liatin ke cai tehnya. Mice naon. Ini lila gitu. Saya teman dah sok lila. Kebeneran. Punten pang belikan roti bakar. Saya nu aramis ya teh. Kumaha teh? Punten pang belikan roti bakar. Oh nya. Naonnya? Tuh janji ngaleos. Emang apaleun? Rasa coklat mah apaleun beren. A few moments later. Teteh. Cek teh Sekar nuhun sana. Hah? Emang gaduh hutang ka teh Sekar? Naon ka teh Sekar deui teh? Mana roti bakar nu tadi? Nya ku abi teh dipasikeun teh Sekar. Teh Sekar ieu teh Ajeng nuhun cenah. Lain gaduh hutang ka teh Sekar. Teh Sekar, ampun eta teh Sekar tukang seblak eta. Sok salah wae. Roti bakar rasa coklat. Teh Sekar. Lain. Roti bakar rasa coklat. Oh roti bakar. Ari itu kumaha tuh Bawa deui don. Teu boga si teteh hutang ka si teteh seblak deui. terjelas teteh mah. Bangsat nih, wah heran.